أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد البر المحجلين وعلى آله أبهر الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين وبعد. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Al-ayat Al-Qatul Muhtaramin. Ayat sapari hadis meninggalkan At-Taqiti Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama alaihi salatu wasallam naumatan khafifah thumma qala thumma qama rafa ra'sahu mutamassiman faqilahuma adhaku ya Rasulullah. Qala nuzilat alayya alifan ay qariban suratan faqara alaina inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Anas menjelaskan, Siduna sedang menjelaskan dia juratos kanjeng Rasulullah bahwa das kanjeng Rasul saat menuju bawa eta ujuk-ujuk kanjeng Rasul unggah kanjeng Rasul tersarina kanjeng Rasul langsung kemudian Sayyidina Anas langsung kanjeng Rasul, ya Rasulullah salira unggah teras salira langsung kemudian aya perkawis naon beuleuh salira kemudian jiwa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng kanjeng Rasul nembe unsur ayat Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Anu mana wallahu alam bimuradi. Inna a'tainakal kautsar inna sa'tasna kaula. Gusti Allah a'tainaka mereka anjeun Muhammad al kautsar kana nikmat anu agung. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Fasalli pek anjeun salat Birabika, alasan Birabika karena Allah wanhar turun mencit. Inna syani'aka wal abtar. Jal sanyana jalma-jalma nu mewah ka anjeun abtar nu bakal rusak. Wallahu alam bimuradi. Ya ayat asbabul urudna nalika eta kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikantunkeun ku dinten murang kalihna. Barangkali kanjeng Rasulullah aya sadayana aya 7. Tilu pamagat Sayyidina Qasim, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Tahir, kata Nabi Tayyib, kata Nabi Abdullah. 4 istri Siti Ruqayyah, Siti Zainab, Siti Ummu Kulsum, sareng Siti Fatimah.
radhiyallahu anhu sadayana putra sareng putri Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadayana putra sareng putrina teh nyaeta putra Siti Khadijah kajabi Sayyidina Ibrahim ngantunkeun anjeunna mah putrana Maria Kiptiah. Tah eta putra Kanjeng Rasul jeung Sayyidina Ibrahim ngantunkeun sehingga waktu eta orang-orang Quraisy kebiasaan orang Quraisy lamun aya hiji jalmi teu pernah ngaduhan orang kali istri pamagat ngantunkeun maka kita disebut abdar. Maka Kanjeng Rasulnya dipoyokan bahwa Muhammad abdar diwala Gusti Allah inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Eta menakeun surat inna a'tainakal kautsar. Sareng teh eta oge dina surat Al-Kautsar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Aya kalimat fasholli li rabbika wanhar. Fasholli teh harusna aya peksan salat li rabbika harus Allah maknana salat Idul Adha. Wanhar teras nguncit kurban. Dan janten aya syariat dina agama Islam anu awalna dikawitan di Kanjeng Nabi Ibrahim ka Kanjeng waktu eta. Nah dina sejarahna Kanjeng Ibrahim bade mencit sehingga malih Nabi Ismail alaihissalam teras digatos ku domba libas. Nah akhirna mah janten syariat dari ayeuna mencit kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Nah ieu perkawis masalah kurban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos ngadaokeun ni Nabi sallallahu alaihi wasallam anaqat man kana lahu si'at falam yudahi falyamut insya'a yahudiyyan wa insya'a nasraniyan. Sekali Rasul saya jamin gaduh harta gaduh teras eta jamin tinggal sakeun untuk cinta dan kurban. Maka di namot bisa jadi eta jalmi teh Yahudi, bisa jadi deui eta jalmi teh Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Lamun urang ngagaduhan harta, gaduh artos, tuluy urang teu ngalaksanakeun kurban dina jalan Allah, maka urang sadayana eta jalmi nu gaduh harta teu ngalaksanakeun kurban, maka mautna dina kaayaan Yahudi ataupun Nasrani. Bahkan aya deui mangka lahu si'atun falam yudahi falyukribanna musallana. Dengan Rasul saya jalmi anu ngagaduhan kawasan rezeki tuluy eta jalmi teu kurban, maka dikeun eta jalmi ulah deket-deket kana tempat sujud kami, tempat mushola, tempat salat kami. Eta kumpulkeun penting-pentingna urang ngalaksanakeun ibadah kurban. Selanjutnya dia disebutkan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi katabu an Ali radhiyallahu anhu katapi tisna Ali radhiyallahu anhu serta diriwayatkan man kharaja min baitihi ila syara'il adhiyah kana lahu bi kulli khatwatin asyru hasanatin wa ma anhu asyru sayyi'atin wa rafalahu asyru darajatin. Sanesna Ali sajalmi anu kaluar bade meser kurban ka tempat meser kurban setiap lengkahna teh ku Allah dipasang 10 kasayan dia punten 10 kawanan ditingkatkeun 10 derajat lengkahna kurang angkat ka tempat kurban ka tempat meser domba ka tempat meser sapi setiap lengkah kurang ka tempat meser kurban ku Allah digentosan 10 tina lengkah teh 10 kasayan dihapus 10 kawanan diangkat 10 derajat. Terus di mana-mana eta jalmi wa idza takalla fi syira'iha kana lahu kana kalamuhu tasbihan. Di mana-mana eta dia sesungguh ke tempatna. Tas anu tawar sumare jeung tukang dagangna setiap cariosan anu aya dina tempat kurban eta ku Allah disebut tasbih. Sini anu tawarna eta jalmi sareng tukang domba dan tukang sapina maka eta sini tawana disebut tasbih.
Wa ila lam samanwa kana bikuli dirahmin sami'at hasanah. Di mana tos tantos hargana. Di sana ieu sapi teh parangosna 28 juta. Maka tina harga eta teh ku Allah bakal nilipatan dan gandakeun kalawan 700 ka saya. Jadi 28 juta kali 700 ka saya. Eta umum. Terus waida qarha al-ardi yurid dabuha istighfar lahu kullu khalqin min mawadiha ila ardi sab'ah. Terus di mana eta hewan kurban teh dicana turun digolirkeun di tempat dina taneuh anu kabeungbeuratan di dinya aya makhluk Allah anu aya di dinya marat duwikeun ka makhluk Allah aya di 7 lapis langit nyengkeunkeun hapunkeun ka eta jalmi anu kurban istamla kullu khalmin mawadi ila ardi sab'ah di tempatna eta jalmi anu kurban tanah dirinya duwikeun ka langit anu 7 nyungkeun hapunkeun ka jalmi kurban. Terus selanjutnya wada ahraqa damuha khalaqallahu bi kulli qatratin min dami asyrati malaikat yastabinu ila yaumil qiyamah. Di mana darahna dipenceta kurban setiap darahna teh setiap kecelakaan darahna sabaratus kecelakaan anu keluar tina darah eta kurban maka setiap kecelakaan teh ku Allah diciptakeun 10 malaikat setiap darahna anu eta malaikat nyungkeunkeun hapunten duwikeun ka eta jalmi kurban duwikeun kana poe kiamat. Wa idza qasama lahma kana bi kulli ummatin mislu itqu raqabah mi walisa bi'an Ismail alaihi salatu wassalam. Di mana eta jalmi dibagikeun daging kurban ka tiap-tiap jalmi terus dituang ku tiap-tiap jalmi dipasang daging kurban. Setiap huapan anu dituang ku eta jalmi maka ku Allah setiap huapanna dipasihan pahala mislu ikrabah seperti ngamerdekakeun sahuapna hamba sahaya ti putrana Bani Ismail alaihissalam. Eta ku agung-agung pahala kurban. Urang teu tiasa ngalaksanakeun kurban, urang saeukeun amal ibadah anu sanes. Tapi ku ngalaksanakeun ieu kurban ieu teh mangrupkeun ibrah. Hanya pelajaran urang sadayana bahwa urang teh kudu ngaleungitkeun sifat-sifat hewan. Sifat-sifat anu aya di sato. Urang teh manusia, di mana manusia kudu beda jeung sato. Naon sifat-sifat anu aya di sato? Dina sato mah teu kaok ningali batur, pasti hayang pasean. Domba papanggih jeung domba hayang diadu. Hayang papanggih jeung hayang diadu. Sapi hayang panggih sapi hayang diadu, setiap sato pasti gitu. Papanggih jeung sato nu sajenis aku jeung lain jenisna pasti hayang diadu. Leungitkeun sifat manusia, sifat sato di mana papanggih jeung jelema lain hayang pasea wae. Dulur urang kabehna teh. Jeung jalmi anu saorganisasi dulur, jeung jalmi luar organisasi dulur, jeung jalmi anu sagama dulur, jeung jalmi anu luar agama dulur. Jeung jalmi anu sapartai dulur, jeung luar partai dulur. Jalmi mah musuh jelema ngan hiji nyata setan iblis anu jadi musuh urang sadayana. Urang teh musuh di alam dunya iwal hiji iblis anu ngagoda ka urang sadayana. Leungitkeun sifat teu naon amok teh kaop nya sifat hewan teh kaop ningali jelema baturan sok hayang pasean deui. Sabtu teh al-muslim min al-musman salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Disebutna jalmi muslim nu bisa nyalametkeun ti muslim sanes tina akibat awal lisan jeung panangan. Nu kadua sifat anu aya di sato kudu diingetkeun diri urang. Nyata sato mah lamun boga rezeki kudu jang sorangan. Hewan hayam nyatu anu hubut kersorangan datang hewan hayam embung ulah dipacok nu saya. Domba keur nyatu jukut datang domba nu lain diadu heula. Hayang jang manehna. Tah, urang ulah seperti hewan. Temenan seperti domba.
di mana orang boga rezeki, orang kudu bisa berbagi ka nu sanesna saperti kurban. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin, utamikeun anjeun di mana barang bere teh. Wa atidal qurba kata Allah di surat Al-Isra ayat 26. Wa atidal qurba, perhatikeun dal qurba, jelema deukeut ku anjeun, ka anjeun, deukeut nasabna, deukeut tempatna, karabat sebenarnya dapat tambahkan. Ulah wahan nu jauh, ulah merhatikan jelema nu jauh, ulah sementar dulu sorangan tadi perhatikan dulu urang heula sorangan. Kakara merhatikan batur. Sallallahu wa tidal qurba haqqahu wal miskin. Sabab teu sakali kaina teh dulur jadi batur, batur jadi dulur. Nu katilu sifat nu kudu dieukeun deui sato teh. Sato mah teu boga rasa lumasan. Lamun baturna dipeunjit tenang manehna. Baturna paehan tenang manehna. Baturna susah tenang. Jelema mah ulah kitu. Di mana batur menang musibah kudu aya di dina rasa rumasa manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pangsena manusia teh nyata jaminu bermanfaat kepada manusia sanes. Bakal sekali Rasul dawukeun budala ummati la yadkhuluna jannah bikasih shalah wala kasih siam walakin bisala yarhamullah. Makin bisa mesulur masalah walakin yarhamullah, tapi kulawan rahmat Allah rasanya hati Allah. Senobana umat kami asup ka surga teh lain kulantaran loba salatna, lain kulantaran loba puasana, tapi walakin yarhamullah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rahmat Allah kasaha ka jami-jami nu meka cinta kepada makhluk Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Leungitkeun dina halih kurban kudu urang sadayana tiasa ngaleungitkeun sifat-sifat hewan anu aya di urang. Anu insyaallah urang sadaya janten abdi-abdi insan-insan anu kamil, manusia sampurna anu paripurna. Urang teh seorang manusia anu dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشباب أشتاق إليك مودة سبق